Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sadayana. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Mudah-mudahan sadayana sarehatnya. Nah, ayo sajan orang ngawitan pelajaran, orang sami-sami kawitan pelajaran dia ku awasan basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah dina denget ayeuna urang sasarangan belajar tentang carpon atau disebut carita pondok. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan cerpen, cerita pendek. Nah, apa aja yang ada di dalam cerita pondok tersebut? Naon dimaksud carita pondok? Carita pondok nyaeta karya sastra wangun lancaran atau prosa modern. Contoh karya sastra liana dina wangun prosa modern nyaeta saperti novel. Sedengkeun contoh karya sastra wangun prosa buhun nyaeta saperti dongeng jeung carita wayang. Carpon teh mangrupa carita rekaan anu eusina bisa carita nyata atau hayal. Carpon disebut carita pondok sabab eusi carita relatif pondok upama dibandingkeun jeung carita anu aya dina novel. Naon deui cenah selanjutna? Aya ciri-ciri carita pondok. Naon wae ciri-ciri carita pondok teh? Hiji, eusi carita biasana mangrupa carita nyata atau hayal. Anu kadua, kajadian anu dicaritakeun biasana ngan ukur hiji kajadian. Katilu, alurna henteu kompleks upamana dibandingkeun jeung novel. Anu kaopat, miboga hiji plot, setting tunggal, tur ngawengku jangka anu singket. Kalima, mere kesan lir nya kajadian. Anu kagenepna anu terakhir nyaeta bisa dibaca dina sakali mangsa atau waktu. Nah ieu mangrupakeun ciri-ciri cerita pondok atau carita pondok. Aya deui salajengna nyaeta unsur intrinsik jeung ekstrinsik carpon. Anu kahiji, unsur intrinsik nyaeta aya 5. Nu kahijina palaku, anu kaduana amanat, anu katiluna tema, anu kaopatna latar, tur anu kalimana nyaeta galur. Nah, nu kaduana nyaeta unsur ekstrinsik. Naon wae cenah unsur ekstrinsik teh? Aya 3 ye. Ari tadi mah intrinsik mah aya 5, namun ekstrinsik mah aya 3. Nu kahijina nyaeta nilai-nilai dina carita pondok. Kadua, latar belakang kahirupan pangarang. Nu katiluna nyaeta situasi sosial. Naon deui salajengna? Kacindekan. Kacindekan teh naon? Kacindekan teh nyaeta rangkuman. Ulangi deui, kacindekan teh nyaeta rangkuman. Jadi rangkuman mah carpon teh mangrupa wangun prosa lancaran anu biasa nyaritakeun tentang kahirupan nu sanyana. Alurna oge henteu kompleks saperti novel. Ku kituna disebut carpon. Nah, pancen, bukan pancen oye ya, pancen. Pancen teh isi lah istilah nama tugasna atuh. Nu kahiji nyaeta nurutkeun pemahaman hidup. Jadi naon anu disebut carpon teh? Menurut pemahaman teman-teman nih, yang dimaksud dengan carpon itu apa? Nah, itu nomor pertama. Nomor kedua, pek hidup pilari 5 judul carpon bahasa Sunda. Silahkan teman-teman cari 5 judul cerita pondok tapi dengan judul bahasa Sunda ya teman-teman. Kirim ke nomor Pak Ahmad atau kirim ke nomor wali kelasnya. Nah, hatur nuhun
Mung sakitu wae pelajaran basa Sunda anu tiasa dihaturkeun dina denget ayeuna. Wilujeng sadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.